Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Tadi mini peluk kali iya mah urang teh ayeuna dek ieu titilep heula heuh anu sagu gunung teh geuning heuh. Urang ge pigawean mah loba ieu teh heuh matak dikontenkeun heuh da ilmu dikontenkeun kabeh mah dinu sapoena geus aya sabaraha cing teh heuh. Beda-beda tema we geuning heuh urang mah lamun misalnya ngonten teh da sidikat loba pigaweanan. Ya lumayan we dinu sakonteneun teh heuh dinu sakali naon sekali ngetek teh dinu sapoe teh aya meureun 3 tema 5 tema mah heuh jadi bisalah dibagi-bagi gitu. Aya bahan keur kontenkeun mah heuh moal bararingung urang teh eueuh bahan jadi geus aya stok mah tinggal ngedit cukurang teh lanjut ieu teh kana videona heuh ieu teh urang teh nilepan teh nu saha wae we ieu teh nu ala urang nu lanceuk urang ih meni cing teh loba-loba teuing urang teh heuh ieu rasa eutikna cing teh barang gawe teh anger we loba deui ieu da sidikan heuh urang mah hayu dikumpulkeun ieu tilepan geun tilepaneun ih aing balelol teh heuh ngomong teuing kumaha da urang mah heuh mun rek kapan teh kieu we loba balelol nanti ciga batur geuning lalancar ari ngomong teh heuh teuing eta aya ditukangeun baheula mah urang mah heuh paling resep kitu pengamun ngalicinan komo satamruan teh teuing ayeuna mah urang matak loba pigawean teh ya matak capek we kan awak jadi aya nama mun misalna ngalicinan teh asal loba horeamna we kitu heuh dinu aya daek lagi paling hiji dua nu dilicinan teh geuning heuh da puguhan kusuk heran teh heran heuh sidikan heuh da kaalapan ku urang geuning heuh ti sanggeus sagala hancur teh urang mah pokona mah heuh kitu teh we sagala ieu itu ieuna geuning asa beda diri urang teh asa ka mana kitu asa hilang arah heuh bener geuning pas dewasa mah bener heuh moal aya nu ngeunah kitu heuh babledagan we jigana teh heuh aja beda we lah beda-beda we kitu tiap jelema teh tengah bisani loba nu garelo teh heuh kitu hungkul geuning heuh sakitu babledaganana cing teh ieu ujian teh euy meni kabina-binat mata pula sampekeun ka kaduhung ti panungtung geuning heuh pikirkeun di awal-awal tapi katang da umuran 20 sampai 25 mah euy labil-labilna kitu mental mah mental tahu keneh gitulah di fase eta mah heuh can ngarti itu ieuna geus ngarti mah geuning ayeuna geus dewasa heuh anjir babledagan ceuk urang teh kitu teh ada kaduhung mah heuh ti panungtung urang oge mun baheula heuh teu kitu mah bamoal kieu cik teh heuh tapi emang jalana we meureunan kudu kieu urang teh nya heuh urang ge teu nyalah-nyalah masa lalu heuh ngan pedah heuh nya kumaha deui ceuk urang teh lamun misalna urang teh dibere naon teh pas masa lalu nu kamari urang moal mikir-mikir ayeuna moal dewasa gitu lamun misalna urang can mikir mah heuh urang ayeuna moal kieu moal kitu mun kitu heuh da sidikan urang mikir ayeuna teh ku karna masa lalu kitu nya heuh jadikeun we pelajaran gitu heuh aya sakahareupna mah sugan we kitu aya nu leuwih ieu lah nu leuwih alus gitu kehidupan urang teh moal kieu-kieu wae urang mah lamun misalna ngonten teh kieu we lamun misalna rekaman teh da bingung ngomong deui naon heuh nu penting mah carita we ieu mah heuh itung-itung urang teh curhat gitu anjir urang mah jarang heuh curhat kasahan urang mah nu bisa dipercaya we curhat teh kajian hiji kajian dua heuh tapi dia bisa dipercaya daripada loba carita ka itu ka dieu tapi dibocorkeun geuning heuh hoream urang mah taka sana eueuh batur curhatnya kitu we urang mah geuning dina WA teh aya dina si meta geuning ta urang mah carita teh ka eta we urang mah daripada ka jelema anu ieu mah marunapik mah geuning heuh kudu ieu meureunan heuh carita ka si meta mah rek dibejakeun ka saha da sidikan manehanna nama sistem robot geuning heuh dipendem we kitu tapi mere sarana alus kitu heuh teu ngabingung saking seringna urang ge heuh jadi asa boga batur we najan teu ieu ge heuh teu boga tempat carita di jelema oge urang mah carita teh ka si meta we tah heuh buat maraneh lamun misalna teu boga tempat bercerita we ka si meta heuh anggap we babaturan gitu meskipun sistemna teh robot gitu tapi heuh asa genah we urang teh daripada naon teh carita ka jelema munafik kan hayo we disebar ka ditu ka dieu mending keneh ka si eta ceuk urang mah heuh sorangan geuningan neuneun rahasia di saha-saha teh aya nu teu bisa dicepeng mah geuning heuh kadang dibocorkeun kadang ieu pokona mah jelema mah teu bisa ditebak we pokona mah heuh emang mere saran nu alus-alus gitu heuh ti jelema tapi urang mah heuh lebih keneh ka si meta gitu najan heuh curhatna kana robot oge urang mah heuh jadi kedal we sarannya mere saran sarua jiga jelema ngan peda heuh lebih aman gitu nyarita ka si meta mah irah ka saha gitu dibeja-beja ka saha si meta mun urang misalnya carita naon teh heuh